Masih dia aku gorokan, Mbak. Mak, mana ke pasarnya? Mak, sampai ke pasar. Apa sih make up, Mak? Atuh keur hayang ngibaeng mah. Ah, bohong, mau mana ke pasar meureun, Mak. Ka pasar anu dibeli. Oh, dibeli. Ah, ke pasar mau manggil aing, Mak. Ih, Sampai ke pasar sih. Dia mau ke pasar aing mah. atuh di kemana, Ji? Kamu malah los lah. Aing mau ke mana dia? Bohong, Mama. Ih. Dia kepipiluan gitu dia. Atuh ngilu, Mak. Aing kesel di imah bae, Mak. Ih, ka kebon sahut aing jauh sim hujan ki mah rujit. Dia kan makolot dia aing mah. Mak aing ngilu, Mak. Ayo nang balong aing kena Abah. Lain ke Sambu ka makolot dia. Lu mana, Mak? Atuh makolotina bapak dia. Ih, atuh manggil lu, Mak. Ngayau, Mak. Mak mulai gitu. Kesabar tanya tuh hayu. Irah kuari. Ha, Aing saya dulu lah. geus lama jauh laki salah salin dikituan bae. Saya kira Mak, yuk. Geus cai. Goreng. Dia bapak dia ini. Goreng, Mama. Hai hai hai. Mana ke mana? Kan kok kesera. Tangguan deh dinya. Kepiluan bae sih mah. Ayo tinggalan. Umben main ngajak anu emak kolot, berarti bapak aing aya di lembur ya. Kangen ke bapak. Heh, Mak. Kuari. atuh heuh kira hade dia bisa keburu sore. Mama kita segala mah jauh tah. Ih, dia amel katanya mau makolot dia pandai aing. Wow, keren dia aing. Oh, dan bukan di lembur harta gitu banyak. Halah. Ini bapak kalau bapak dia bentuknya ada lemburnya henteu yo. Hai gran mah aing sabar yang kada panggil bapak. Aing bapak dia ada lembur teh nya. Gede di lembur, pembeli aing mah di lembur cenah eta mah. Geus ditinggalin ku majikan ngorana ge. Nyata. Heuh, teh nu daekeun bapak dia mah miskin ieu. Jadi mana kebaikan deh? Embut hayang teh nya aya kabejaan dia ieu mungkin nentukeun tanggal kapan yang sakambu dan kawin sihir mah. Sirma deui mama. Atuh teh dak dikawinkeun kapan? Makana aing kudu ngabejaan makolot dia, bapak dia. Masih mama belain. Di kamana ke badinya? Kemana? Kan itu. Kan beneran. Mak, jangan kiamat yang kena itu. Bukan jalan luhur, jalan anu kade. Gitu mah makolot dia mah diletak. Mak, buka iya jodoh baheula kuat tadi jalan lah. Oh, atuh kan arak-arakan aja heubeul ngalotang leuweung sama ieu, heubeul mah leuweung ieu kan bari Nyata. bagus. Mak, jangan Mak. Ulah boga batur dia kita borokan. Geraan, mah geulih. Di jangan apa aja gerak. Oh, jangan harus lagi dulu. Mak, jangan. Oh, jangan, lu mah jadi kecil makanya batu-batuan teh. Mak, balong Mak. Kenapa balong sabo ieu heubeul mah eueuh kan, balong. Buka bapak meureun Mak. Bapak dia boga balong. Nah, balong sakamari dia kari mah balong segala rupa di dia. Bukan, bolongan hai. Beneran. Mal belaukan Mak. Hana pelak batur. Ya kan. Tuh gue mah ieu kebon cau, kebon dangdeur ieu. Sok di borongan ieu ka aing jeung bapak dia. Balik dan terauhan Mak, lu kacau doang. Oh, meureun rek dulu tuh leuweung kuari mah. Berarti boga bapak ya. Boga batur, cuman aing kereuneuh dia ieu kan. Nah borongan ieu mah kebon ieu lah, kan bapak dia mah heubeul tukang apai, tukang aing dagang bogodok, cau segala naon. Wah masih kena mah dengan kapai Mak. Teu nyengot teuing dong masih keneh jaga gawe naon kita buka keahlian. Kan ieu datang ini mana? Ini mana Mak? Heeh. Bujuk amat kori mah Ismail doang nama ieu. Kurang pegawai nu eta. Emang aja lemah di Mak. Ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makdun dia heubeul amat teh ka dieu. Ih, Mak, cager. Cager atuh aing ge. Eta saha? Nu eta, cuma kuari mah tangga segede nih. Kuari masih utan. Hari Kak Ismail di mana gitu? Jangan segede incu aing he. Ke.
Aduh, ada teh bisa unggah ya. Aduh, aing nyeri cangkeng tuh, Bu. Aduh, Bu, aing sehat. Sama-sama. Cu, jangan segede. Calik. Aduh, ayo naon. Iya. Oh. Iya, Bu. Tah, kawinkeun incu ambu, ka dieu ge ngabejaan. Iya, pada kawin sultan si Irma. Jahat. Heeh, tapi kawinkeun gua mau tunggu sebentar atuh. Bangkotan sebuluan. Waduh, cuman kebal-kebal teh oh ka dieu. Nyawan-nyawan nak dikawinkeun beh. Atuh eta ceng izin heula ka bapak ka itu kerja. Itu kerja kebon dander. Biasa makdun. Udah angker iya kerja dia. Ini ngalamun we. Kumaha teu ngalamunna, Gu, jasir mana kawin. Kadian minta izin ka itu ka apa dia cenah keur ngadangdeur. Di mana Mang? Ada tuh Mang? Itu di kebon ada di itu tuh lah, di kebun batur. Yang masih kena jualan tapai, Bu. Ha, masih kena jualan tapai. Atuh ndek nahar naon ambuja. Udah kita ong-tong. Oh. Embung naong-naong atuh kumaha nya jak kuari mah pan geus teu jeung Mang Ismail mah tuh jarang ka dieu ge. Ya. Aing ngalamun, ya. Heeh, aing sarokeun nyikotok burung. Ini orang yuk. Jangan naon ah. Ayolah. Ayo. Geus burung eta utem. Ceng. Tangkeun bapak las ka ke kebon. Iya, makolat dak nyiapkeun cai heula jeung ngirimna bisi capek doang. Da jauh, nya. Aduh, ngeri cangkeng tuh ieu. Tak misten ke bapak dia kayak tulas. Atuh di mana mainnya gitu? Kebon dander eta tata. Atuh kebon dander eta. Hari dinya bapak dia eta. Usah sahadi bapak dia dong orang beut ge mirip jeung dia. Ngomong bae dia anjeun kitu anak maklun gitu. Kerja nyahoan kerja apaleun anak biro anak atau apaleun. Doang aing gitu banget Mak. Ha mirip jeung dia, mirip ya percis ulun dipiceun. Jadi sareukeun lu banget dia jadi dong bapak dia. Kasep ya. Kasep pihong cah. Bisa aja cangkeun. Ala-ala ilmuna dia burung jualan tapai mun sihir mangke kawin. Kawin tapai burung. Atuh nama apa dia ieu. Baheula ya ieu mah terubah-ubah rombeng bae. Dander aing, rubuhan bae nek kira beutiana ieu mah. Atuh lambat ieu mah aing dagang tapai. Hirup kieu bae aing mah aneh. Ti bujangan aing nepi ka kolot dagang tapai bae. Coba aing baheula teu anggeus anjing si Makdun. Beunghar meureun boga warisan ti bapak kolot si Madun. Nu kolot geus teu daekeun. Anu ngora ninggaleun. Asip tukang tapai. Assalamualaikum. Bapak Ismail lain. Anak saya. Beungeut mirip bapak. Lah mirip ika anak Makdun, adonan bapak. Masya Allah, enggak pagi bapak, ingin pintu bapak. Bapak utem bapak. Masa ulah utem, ternyangka aing utem denya ditinggalin ku aing dia dina jero beuteung keneh baheula. Wari mah dia mun sagede ning mun mirip jeung aing jasa ulun dipiceun dina huntu dina irungna ge. Utem ternyangka aing utem, aduh. Bisa dia ka dina mah dia kumaha sehat utem. Cager bapak, emak cager, utem ke cager bapak. Utem ka dige jeung emak bapak. Ndek ieu kabejaan utem ndek kawin bapak. Wari bapak ditungguan di ditu di nu makolot jeung emak. Masa Allah utem teu nyangka aing kana dia ku aing ditinggalin dia keur leutik aing nyaho dia na beuteung kuari dia datang ka dieu ngabejaan dek kawin hampura aing nya utem nya henteu bisa ngurusan dia geus dak ka ditu bae aing dek anggeus lah sapaculeun deui nya teu naon bapak teu ngurusan ge ja emak ge mampu bapak nyantosnya bapaknya ditungguan di ditu ku ambu jeung emak ulah lila-lila teuing nya bapak. Mana ada isi utang kebal amat yang keun bapana doang ge.
Yo, nak kuat sutan pokoknya aneh bahasa dok minum cai panas, minta kayak kopi ya, enak baik. Mak, Kan, tebal amat dia, bapak dia mana? mak, bapak aing mirip aing jasa mak. Macam apa? Kasetnya. Ih, ngasep di mana gua? Kaset Orang mah dong gitu. aing. Ih, Wah. bibir lo dong aing. Oh, maronyong, lain mah. Untuk dari dong aing mak, enak ya? Kan dia itu kalau dia nasihan cai. Tadi baik kopi masa ini minum cai panas anehnya. Maka tuh mana mak? Di dapur ke masak cina jeung dahar urang segala Di dahar segala macam aing mah jangan gerak hal. Emang dahar mah aing kali itu emang dahar. Kemana dia? Kan mak kalau Kayak ke dapur bantuan bulu. mak, mau ayot, yot. Kan, memang ke dapur. Mak, mau ayot, ayang emak mau ayot. Bisa masak dulu, tak karena gedek masak. Terus, Bantuan dah. Pangurungkan sana tuh, burung. Mau ayot aing ge mam, iya mantuan. Ya, burung aing sedang mulanya. Ah, Mesti dia bawa baturan makola tuh lah balik. ieu teh sama ayot. Entah iya meren si Ismail tadi. Nggak sudah diinum deh, lotkan bayang mana anak baiknya dulu. Di dia baliknya. Apa ya? Kolot baik. Ah, mama galak mau ayot. Wah, aing jangan kene kan aing cupan kan uyut. Mau masuk kemarahan bae deh mau ayot jadi tuna. Orang nggak sih dia baik ke baturan. Aing, ini mama kuat sudah mana jinya? Kopi di dot panas tahu. Madun, Aing, aki-aki. Di leuweung bae pas aing mesti baheula goreng patut bae perubahan. ih dia tiba heula terubah-ubah ka aing judes bae. Yuh, atuh aing mah jelas-jelas gak geulis kene. Oh si dia mah geulis bae tiba heula ge, makana sok kelepek-kelepek bae kana dia di baheula. Tah ayangan ku ari mah deulung aki-aki kitu. Goreng teu boga naon teu baheula ieu mah terubah-ubah. Atuh ke gerobah lah, deleukeun bae ari usahana aing lancar make dagang tapai. Di zaman kiban dan dagang tapai bae. Uyuh ada buruk tadang deur kabeh di dieu. Ih, aing Atuh, saru daekeun bikang ya dagang tapai bae mah. Buktina aing kamari kawin. Ha, kamari doang kawin aing mah geus 4 kali dilamar ku batur ditolakan bae ku ambu aing, jadi bisi doang dia deui. Oh gitu, oh gitu. Aduh, aing geulis kene kieu. Atuh geulis sih. Dah, aing mah ngalamarna ge lobaan sebenarnya mah aya Ki Haji. Loba hartana cuman ku ambu aing ditolak gara-gara budak doang. Dia mah ge nyaho dia nolak begitu dia nolak eta dia perasaan dia bukan kene ka aing ge nya. Haramna aja ceh. Aing teh halal ayam balikan deui jeung dia dulu ge. Ieu mah di dieu kene. Pagawean dagang tapai kene. Da kumaha aing kene hirup jeung dia mah. Deleukeun bae aing ge bakal sukses engke dun. Geus ulah kadi-kadi tu aing utang kadi ge ye. Da ngawinkeun si Utem. Nyaho aing kita disutem ngomong ka aing. Ha, laju kumaha ieu? Anu kumaha ka aing atuh kumaha dia bae dikiraha cenah. Atuh minta duit mah kapan dia sebagai bapan atau kudu tanggung jawab sarua bae berak ku aing terus-terusan tidak beuteung ka ele sagede beladug aing. Oh, wah, aing jeung modal boga sa perak 2 perak ge. Tuh, sampai lah anak tina jero beuteung keneh aing ya sampai ngalahkeun aing ngalahirkeun sampai ka gua deh sampai ka kawin di sorangan bae aing mah mampu lah. Lain ku endong aing mah duitna saeutik jeung modal tuh penta bae ka bapak bapak maklos utem. Aing karunya aing leumpang kolot teh mah leumpang geus eudeuh kan. Da kumaha leumpang ka dituna. Geus pokona burung dia hadir bae ka ditu lah. Yang penting nyaksian. Iraha cenah. Yang penting jadi ditentukeun si tanggalna make kon dibejaan deui. Can jelas berarti nya. Atuh geus lamaran geus iket cincin segala cuman tentukeun tanggalna. Moyot. Itu emak jeung bapak di baheula kitu bae teh nya haliu bae. Aduh bacot bae moyot. Honges lah aing kemari si Utem. Ka mana kitu dia? Balik aing ratu lah nya jeung di bae. Atuh ratu mah aja ka aing ngamar. Ih, tah hayang aing kebal da nya teh ngopenan dia makana hayang geurang ngamar. Ih, Aing mah naon bisi dia keur hayang jopenan doang kitu lah. Jangan jopenan kita hayang ku dia aing mah ieu gawe aing jopenan ku dia deui. Utem. Makan dia, kayak gitu bakal kelepek-kelepek deh ke aing, kadang kegantengan aing kieu. Haranak ngadengin lagi, mana si Utem? Tem. Mama. Ya, dia macam si Siti bae tuh heubeuh pan bogoheun da dia si Siti. Utem, hayu Utem balik Tem. Oh mah aing haliu balik. Geran. Oh. Geran ka dia nangguan. Heh atuh ke heula dia mah teh teh mah tadi dieu bae tah ngendong, ke kon dianterkeun. Ih, tah hayang aing mah. Heh, nang kitu ge eta menang aing heujeun, menang aing gedekeun.
Iya, juga aku udah diceng-ceng di dia tadi antar ke mana kawin. Tem, ayo geran balik yuk. Anak si mah buru-buru amat, Mak. Balik, ngesayu jangan bebejai kalau pada dia. Oke, Kak, apa salaman lah. Wah, susah salaman alergi, dia ngesayu balik lah. Balik, masuk kita geran, sudah mah dia Mak. Ini betem nih Bapak. Masuk kita geran, masuk kita geran. Nyeri mak don di bawah raga bukan aing bae. Masuk kita geran, masuk kita geran.